Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah sadayana mangga urang lajengkeun kana kitab Duratun Nasihin halaman 275. Neraskeun nu kamari. Wajhul muqabalati ari perbandinganana anallaha ta'ala sa'nyana Gusti Allah ta'ala wasopa eta nyipatan Allah al munafiqina kajama munafik kabeh fi surati dina surat al mutaqaddimati anu teu heula bi arba'ata umurin kalawan opat pirang-pirang perkara. Hadirin bahwa Allah ngabandingkeun atau nyipatanana Allah ka jama-jama munafik dina surat anu geus teu heula ieu ku opat perkara. Naon we opat perkara teh? Al awalu ari nu kahijina jama munafik teh al bukhlu eta koret. Wahwa ari bukhlu koret al muradu eta nu dimaksud min qaulihi ta'ala tina dauhan Allah ta'ala sesuai dina ayat Allah Quran alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Alladzi anu yadu ngantep ieu jalma ieu ladzi al yatima kajamanu yatim wala yahuddu jeung tara mere bagian ieu jalma al ayah. Hiji tah nyipatana Allah ka jama munafik dina surat teh aya opat. Kadua wasani tarku sholati. Nu kadua jama munafik mah nyaeta tara sok ninggalkeun salat, tarku shalah. Wa huwa al muradu ta'ari sok ninggalkeun salat teh eta nu dimaksud bi qaulihi ku dauhan Allah dina Al-Qur'an fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Pawailul maka ari kacilakaan atau neraka lil musallina pikeun jama-jama nu saksarolat kabeh alladzina tegasna jama-jalma humari ladina ang salatihim tina salatna ladina sahuna eta nu paroho. Dua tah katilu wasalisu ari nu katiluna aryau eta ria fi sholati dina salat. Jadi sifatan munafik mah hiji koret, dua ninggalkeun salat, katilu ria. Wa huwa al muradu min qalihi tah ari ieu ria teh dina salat sesuai sareng dauhan Allah alladzina hum yuraun eta jama-jama nu jama-jama yuraun ria na salatna. Kaopat warabiu ari kaopatna man uzakati nyegah zakat. Wa huwa al muradu min qalihi tariya teh sesuai nu didawuhkeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'an wa yamna'unal ma'un. Itu wa yamna'unal ma'un. Pada karo taraswe nyarioskeun Allah fi muqabalatin dina ngabandinganana an sholatihim sahun tina ayat sholatihim sahun an sholatihim sahun jama-jama tina sholat aya jama-jam sahun itu paroho ngabandingan ka Allahu kana dauhan Allah supaya urang mah teu kaasup jalma anu poho maka dituturkeun ku surat Al-Kautsar pasolli cek tadi pasolli maka kudu salat anjeun gitu. Nah jadi ngabandingkeun antara jalma anu munafik jeung jalma anu iman. Kadua wapi muqabalati alladzina hum yuraun ari jalma munafik mah sok sarolat tapi salatna teh alladzina hum yuraun salatna ria. Tangga bandingkeun jamaah anu munafik jeung anu iman benar teu munafik dibandingkeun ku Allah dina ayat sajen tegasna dina ayat Al-Kautsar surat Al-Kautsar nyaeta qaulahu li rabbika fasholli li rabbika kudu salat anjeun teh li rabbika karena pangeran anjeun tegasna salat kudu ikhlas. Katilu wapi muqabalati katilu dina ngabandingkeunana Allah jama nu munafik jeung jama nu iman. Ciri jama munafik mah alladzi yad'ul yatim
jalma munafik mah sok ningalkeun ngantep ka jalma anu ya yatim wa yamnaunal maun sareng nyegah itu nya jalma munafik al maun kana ya tah dibandingkeun ku Allah dina Quran surat Al-Kautsar qauluhu ari daun Allah lapan wanhar jeung kudu mencit anjeun li anna badalah khiyaril amwal karena saenyana masrahkeun khiyaril amwal masrahkeun pangsaena pirang-pirang harta yukobilu eta ngabandingan al bukhla kana koret jadi keur ngabandingan anak zaman nu koret berarti kudu daek berkurban masrahkeun naon harta anu terpilih jadi supaya teu kaasupkeun zaman nu koret itu atau zaman nu munafik teh kudu daek berkurban wa sorfuha jeung ari mikeunna harta ilal mahawiji kana pirang-pirang jalma anu butuh yukobilu minal maun nyata ngabandingan atau berlawanan gitu ngabandingan atau berlawanan ieu mikeun harta berlawanan man azza al maun ka jalma anu nyegah tina barang bere pan sok aya jalma anu tara daek barang bere otak mikeun harta atauan harta tadi itu berlawanan jeung jalma anu sok tara barang bere. Syaihu Zadah ruya diriwayatkeun ani Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annahu sanyana Kanjeng Nabi qala eta ngadauh Kanjeng Nabi mana rising sajama kana nu kabuktian lahu pikeun ieu jalma naon saatun kajembaran palam yudoh terus henteu kurban ieu jalma pal yamut maka maut ieu jalma insya'a lamun ngersakeun Allah Yahudian kana jadi Yahudi wa insya'a jeung lamun ngersakeun Allah Nasronian kana jadi Nasrani saur Kanjeng Nabi sing sajalma anu ieu jalma teh boga kajembaran atau jalma beunghar mampu kana kudu berkurban kari-kari ieu jalma nu beunghar teh henteu kurban saur Kanjeng Nabi naudzubillah pal yamut insya'a Yahudian maka maut ieu jalma lamun Allah ngersakeun ka jadi jalma Yahudi ya jadi Yahudi lamun Allah ngersakeun Nasrani maka jadi Nasrani naudzubillah jalma mampu beunghar tapi teu daek berkurban maka eta jalma termasuk naudzubillah mautna bakal jadi Yahudi atawa Nasrani naudzubillah wa pi riwayatin jeung dina hiji riwayat mah bahasana mangkana lahu sa'atun falam yudoh fala yuribanna musallana mana rising saja mah saur Kanjeng Rasul kana nu kabuktian lahu pikeun ieu jalma naon sa'atun kajembaran falam yudoh terus henteu kurban ieu jalma fala yuqrabanna maka ulah ngadeuketan fala yuqrabanna maka ulah ngadeuketan sanyana man musallana ka musalla kami saur Rasul jalma beunghar mampu kudu berkurban kari-kari mungkur kurban maka saur Rasul ulah sok ngadeuketan ka musala kami naudzubillahi min dzalik wa an Ali radhiyallahu anhu sareng katampi hadis ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu man kharaja min baitihi ila syara'il udhiyah mana rising sajama kharaja nu kaluar ieu jalma min baitihi ti imahna jalma ila syara'il udhiyati kaluar ti imah ngamaksud menuju kana rek meuli kurban kana maka kabuktian lahu pikeun jalma bikulli khotwatin kalawan saban-saban lengkah asyaru hasanatin ari 10 pirang-pirang kasayan wa maha sareng ngalebur Allah anhu timan asyara sayiatin kana 10 pirang-pirang kawenan wa rafa'an jeung ngangkat Allah lahu pikeun ieu man asyara darajatin kana 10 pirang-pirang darajat wa idza takallama jeung di mana ngobrol ieu jalma fi syara'iha dina meulina ieu kurban kana maka kabuktian naon kalamuhu obrolanana ieu jalma tasbihan eta tasbih wa idana qoda jeung di mana-mana mayar ieu jalma samanaha kana hargana kurban kana maka kabuktian lahu pikeun ieu jalma bikuli dirhamin kalawan saban-saban dirham sab'amiati hasanatin kana 700 kasayan wa ida toroha jeung di mana-mana ngalungkeun jalma hakana kurban alal ardi kana taneuh
yuridu ngamaksud jalma dabaha kana meucitna ieu kurban, istaghfaro maka pangmentakeun istighfar lahu pikeun ieu jalma naon kullu khalqin sakabeh makhluk min maudhiha tina tempatna ieu kurban ilal ardi sabiati nepikakeun bumi katujuh lapis 7. Wa idza ahraqo jeung di mana-mana ngocorkeun jalma damaha kana getihna ieu kurban khalaqo maka ngadamel sa Allahu Gusti Allah bikulli qatratin kalawan saban-saban kecelakan min dammiha tina getihna ieu kurban asyaron kana 10 minal malaikati ti malaikat yastaghfiruna pangmentakeun istighfar ieu malaikat lahu pikeun ieu jalma ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamat. Wa idza qosama jeung di mana-mana ngabagikeun jalma lahmaha kana dagingna ieu kurban kana maka kabuktian lahu pikeun ieu jalma bikulli lukmatin kalawan saban-saban sahuap naon mislu unuki rokobatin sapertikeun ngamerdekakeun hiji hamba sahaya min waladi Ismail alaihi salam ti putrana Nabi Ismail alaihi salam. Hadirin sadayana, bidau Kanjeng Nabi saur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali nyarioskeun sing saha jalmi kaluar ti bumina ngamaksud rek meuli haya enon sato kurban, nah itu rek meuli domba, meuli sapi, munding, onta, naon bae sato kurban, maka ieu jalma ku ini ti imah kaluar ti imahna tiap lengkahna ieu jalma nu ngamaksud rek meuli kurban teh tiap lengkah eta teh jadi 10 kasayan, tiap lengkah tina salengkahna jadi 10 kasayan. Wa maha anhu asyaru sayatin tina tiap lengkahna tina setiap lengkah bakal dihapus pirang-pirang kawonan. Jalma nu mana? Jalma nu init kaluar ti imah rek meuli kurban. Wa rafa'a lahu asyaru darajatin jeung deui ja tiap lengkahna nu kaluar ti imah rek meuli kurban teh eta bakal diangkat ku Allah darajatna ieu jalma 10 darajat tiap naonna tiap lengkah. Coba sabaraha lengkah urang ti bumi kana tempat meuli eta domba. Wa idza takallama fi syaraiha kana kalamu tasbihan. Ketika ieu jalma kaluar ti imah init menuju kana tempat sato rek meuli kurban terus ngobrol meureun nanyakeun ieu sabaraha gitu ieu domba teh atau sapi teh golosor dibayar. Tah ku ngobrolna hungkul jeung tukang kurbanna domba na sapina maka ku ngobrolna nyaritana ieu jalma teh termasuk anu maca tasbih. Wa idza naqada samanaha kana lahu bikulli dirhamin sab'amiati hasanatin. Terus dibayar eta domba atawa sapi teh ku ieu jalma nu rek kurban. Ketika mayar naon? Ketika mayar hargana ieu kurban maka keur eta jalma tina setiap sadirhamna mun ayeuna mah setiap rupiahna gitu maka eta teh janten 700 kasayan. Wa idza taraha alal ardi yuridu dabhaha terus dibawa ka imah ka lemur terus weh di talian digolerkeun kana taneuh. Nah maksud rek dipencit ieu daging ieu sato domba teh sato kurban. Begitu digolerkeun kana taneuh maka istaghfaro lahu kullu khalqin min maudhiha ilal ardi sabiah. Maka domba nu digolerkeun di na eta taneuh ieu taneuh bakal pangmentakeun istighfar taneuh tina tempat domba nu digolerkeun rek dipencit kurban teh taneuh lain di dinya unggul sampai tembus ieu taneuh lapis ka-7 itu pangmentakeun istighfar ka jalma anu kurban tadi nepi ka iraha nepi ka poe kiamat. Wa idza ahraqa damaha khalaqallahu bikulli qatratin min damiha asyaratun minal malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Terus eta domba teh nu digolerkeun teh geresel dipencit. Ngagereselkeun dipencit ngocorkeun kana darahna, ngocorkeun kana getih kurban. Maka tina setiap getih kurban tiap kecelakanana ku Allah didamel tiap kecelakaan dijantenkeun 10 malaikat.
tina setiap kecelakaan getih kurban didamakeun jadi 10 malaikat bari ieu 10 malaikat teh yastaghfiruna lahu yaumal qiyamah pangmintakeun istighfar ka jalma nu kurbana nepikakeun poe kiamah. Wa idza qasama lahmaha terus dipencit terus disisit dicacah dibagi-bagi weh naonna dagingna. Wa idza qasama lahmaha terus ku ieu jalma teh dibagi-bagi dagingna dibagikeun ka tatangga maka kana lahu bikulli luqmatin mislu unuki raqabatin min waladi Ismail alaihissalam. Ketika dibagikeun matak dibagikeun aya anu setengah kilo aya anu saparapat macam-macam dibagikeun tah ketika dagingna dibagikeun setiap sahuap daging anu dibagikeun eta teh sarua jeung dibere ganjaran jalma anu ngamerdekakeun hamba sahaya ti turunan palaputrana Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan hadirin sadaya urang sadaya termasuk golongan jalmi anu tiasa ngalaksanakeun kurban. Amin ya rabbal alamin. Rupina pangaosan dinten ayeuna cekap sakitu mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Mangga urang tutup sasarengan kedua majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.